burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi lebet ke jalan Pajajaran. Iya jalur jalan anu di langkunganku angkot 04 Cipanas. Beten abi bade nuturkeun rute angkot Cipanas. Ti ngawitan jalan Pajajaran dugi ka Cipanasna. Teu kenging hilap kangge di subscribe terus di like oke di share pami kontenna saenya bermanfaat mudah-mudahan. Terus saya jalan Pajajaran angkot 04 belok ke palih kiri ke arah alun-alun Garut. Nah, janten angkot 04 ngalangkungan alun-alun Garut. Tapi angkot 04 mah teu ka terminalnya. Janten ti alun-alun Garut terus ke arah Kerkop, deui langsung ka Bundaran Leuwih gitu. Nah, ieu kondisi alun-alun Garut dinten Sabtu. Cuacana rada kirang cerah. Janten aya tiris-tirisan di alun-alun Garut. Angkot 04 nuju ngetem. Angkot 04 warna coklat bilih aya nu teu cantrang jalur kangge ke Cipanas. Ya. Terus ngalangkungan Jalan Bank, ngalangkungan Stasiun Garut. Ngalangkungan oge IBC. Terus Bundaran Guntur oge ngalangkungan sisieuna Ramayana. Angkot Cipanas 04. Terus lebet ke jalan Guntur. Melati pamit ke Lapat Maya tanya. Ya mah Jalan Perintis. Jalan Perintis arah ke Kerkop. Ngalangkungan Anarto Mall. Ngalangkungan handapeun Kerkop terus engke muter deui ka luhur ka Jalan Kerkop. Panginten bakal aya sababaraha detik anu dipercepat supados teu lami teuing kana durasina nya. Nah, ieu angkot Cipanas ti palih dieu belok ka palih kiri. Naek ka Jalan Merdeka. Ngalangkungan Kerkop. Terus di Bundaran Leuwih Daun ka palih kanan.
lebet ka Jalan Cimanuk mung ka kanan. Ngalangkungan Jalan Cimanuk, ngalangkungan Jaya Raga bade ka arah Simpang 5. Ku abi bade dipercepat we videona. Ngalangkungan Simpang 5 lebet ka Jalan Oto Iskandar Dinata. Angkot 04 jalan arah Cipanas warna coklat. Teras dipalih dieu aya nu lurus, aya nu belok kanan ka Tarogong. Mung seseueurna ka kanan ka Tarogong. Deten abi nyanakna jalur kanan ka Tarogong. Rute angkot 04 Cipanas. Dia beneran Tarogong Garut. Dipalih dia angkot Cipanas belok ke jalan kiri. Pertigaan belok kanan lebat ke jalan Cipanas.
Di kali dia angkot Cipanas ngalangkungan jalan Engal nya. Jalan Jenderal Letjen Ibrahim Aji. Nah, kali dia terus lebet kawasan Cipanas. Seueur penginapan, hotel-hotel, kolam renang, terus resto-resto ge aya nya. Daerah Cipanas, Garut. Seueur tempat-tempat Cipanas anu terkenal lah gitu di kota Garut. Aya sababaraha hiji kantun milih wae bade lebetna ka mana nya sadayana ge raoseun da. Ku abi teu tiasa disebatkeun hiji-hiji margi seueur pisan. Kalasan ayeuna dinten Sabtu pengunjung Cipanas rada seueur janten padat gitu. Sareng seueur oge murang kali sakola anu ujian renang di sakolana gitu. Janten rada pinuh oge. Nah, dugi ka dieu, di dieu pusatna Cipanas. Janten abdi sakitu wae videona. Hatur nuhun karena tos nonton, tekan hilap, kangge di subscribe, di like, ge di share videona. Hapunten bilih seueur kalepatan dina cumariosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.